Kalau Allah butuh tempat, upama dari Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aya dina Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Aya nu eta Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pangeran nu maha welas di luhur aras, sementara aras diciptakeun ku saha? Ku Allah. Atuh pan teu kaharti. Kahartos Pak. Jadi apa? Allah tidak membutuhkan tempat, maka ulah nanya di mana Allah. Sabab lamun Allah disifatan ku sifat makhluknya teu pantas. Subhanallah, maha suci Allah. Aya deui naon? Sanggeus kieu binafsi, aya wahdaniyah. Nu maknana geus sina 5. Wahdaniyah bidzat salam kam muttasil, wahdaniyat bidzat salam kam munfasil, wahdaniyat fis sifat salam kam muttasil, wahdaniyat fis sifat salam kam munfasil, wahdaniyat fil af'al salam kam munfasil. Dibahas lila teuing kudu ngararaji. Makanya Pak, urang oge pan urang meureun hoyong caket sareng Allah leres. Caranya lamun Allah di luhur meureun engke jalma-jalma nu bisa naik ka bulan. Sanajan padahal manehanana kafir, berarti bisa ngadeukeutan Allah. Ai urang nu mukmin nu muslim geuning hese ngadeukeutan Allah. Mun Allah di mana? Di luhur. Yang dimaksud pan naik tenaon jang urang nu beriman mah as-sholatu mi'rajul mukmin. Salat jang naikeun urang supaya naon caket sareng Gusti Allah. Tapi pan lain urangna nu naon nu naik sabab Allah teu mikabutuh kana tempat. Makana lamun bener mah tinu ayeuna ieu tina hikmah Isra Mi'raj ieu aya tapakan, maka buktikeun isukan subuh pinuh atawa henteu nu berjamaah. Nah tinggal kitu we gampang. Tah mulai sadari berarti moalnya. Ai sadari kitu teh moal. Halo. Ada kadang-kadang nu salah nu adzan. Nu adzan padahal geus dibere naon? Ye mang teh marbot, tah kunci, tah ieu bedung, tah ieu tataroh kena, pokona kumaha emang we naon adzan tiap waktu. Da kulantaran heueuh adzanna teh lagamna teh robah-robah kitu we jelema teh nepi ka bingung ieu teh adzan salat naon. Da adana kitu wae batak lamun sok cicing di masjid ye. Lamun tukang adzan minimal boga lagam teh atuh 5 ame ganti-ganti nya. Ieu mah adzan lohor kitu, asar kitu, maghrib angger. Ganti-ganti atuh, minimal sabaraha? 5, ada 5 waktu. Maghrib adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Eta maghrib, mun isya ganti ulah nu kitu deui. Isya ieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subuh kumaha aja. Subuh ngagoler. Pokna teh cenah nu leuleus lihat. Kok leuleus tapi lihat. Halo. Subuh. Allahu akbar. Geura
kira cobaan subuh adzan kitu. Ternyata salah nanti kitu. Cuma tapi omongan wae nama kitunya. Duhur kan, duhur semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagian asar kan waktuna kadang-kadang tos capek digawe, wayah mandi, wayah dahar, leres. Matak adan lagi ulah nu panjang, nu pondok we nu cuek adan. Aya pan adan nu cuek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nya cuek adan, kakarek gebar geus langsung bar deui. Tapi dah sempat di abdi ge unggal waktu sholat adan dirobah-robah diganti-ganti. Jadi timimiti nu haleuang ngahaluang nepi kanu cuek ternyata nu berjamaah nama angker aki jeung nini ternyata teh cinlok ongkoh meureun da aki-akina duda nini-ninina randa aing ngaca mada asa ningali BCL we tan nini ge Bu. Halo, kenapa kita harus sholat? Nih, Bu, pan hirup mah kieu, Bu, hirup mah teu kudu hayang jadi naon-naon, tapi ulah sieun jadi naon. Tapi sing ingat, sanajan jadi nanaon jeung sagala boga nanaon ai teu salat marugi. Terus sanajan naon? Sanajan jadi naon-naon di imah sagala boga naon ai teu salat mah rugi. Di dieu aya nu sok nyawah? Aya nu sok nyawah? Ditakdirkan ku Allah gara-gara corona itu. Oh peneta teh aya jelema cenanya aya mau budak leutik di tempat hiburan di pasar malam. Terus budak teh maaf dibawa ka dokter sieun ku corona, beureum rada haneut. Aya dokterna teh seuri yang lain corona mandat jadi maaf budak teh. Ku corona pan riweuh nya. Ini yang paling sedih, Pak. Malam kemarin itu saya kebetulan acara masih di daerah Kuningan, tapi di WA di Mekah. Ternyata memang area Ka'bah dikosongkan, tapi hari ini Raja Salman mengeluarkan dekret bahwa matof tempat tawaf di sekitar Ka'bah dibuka deui. Linu, Pak, sok lamun geus teu aya nu tawaf rek kumaha. Perkaranya kan begini, Pak. Di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah itu adalah pusatnya bumi. Pusatnya naon, Bu? Buktina pusat bumi naon? Jadi mun ngatur waktu paling akurat ukuran waktu itu nya Mekah. Sabab teu aya tarikan magnet ti ditu ti dieu. Lalu Pak eta teh kerajaan Saudi teh matak nyieun jam nu gede teh nu di luhur. Eta teh maksudna mah kahayang nama dunia teh nyieun patokan waktu teh di mana? Di Arab. Sabab akurasina memang paling tepat. Ngabuktikeun Mekah teh pusat bumi, bawa kompas ke Mekah atau kompas nu dina HP. Sok buka di Mekah. Kulon wetan di mana? Nya bingung. Makanya aneh, Pak, kalau orang pakai dak pae kompas di Mekah pasti pae. Makanya jalma panya kompas, ai kompas teh panaon atuh magnet. Nya. Tapi eta bisa ngatur kunaonnya ho Ka'bah. Karena memang pusat naon? Pusat bumi. Dan di sana ada benda surga berupa batu namanya Hajar Aswad. Persoalannya orang sudah meneliti secara ilmiah
perputaran planet-planet termasuk bumi mengelilingi matahari itu sama dengan putaran orang yang tawaf. Konon katanya kalau sudah tidak ada yang tawaf bisa berarti sebentar lagi kiamat. Iya notifikasian teh Pak. Tapi alhamdulillah ya mulai poe ieu dibuka deui matok tempat tawaf. Kamari sabaraha dinten lah. Gening kunaon dina TV teu aya karena memang disensor. Tapi abdi nampi langsung fotona di ditu. Sabab ningali aya nu ngirimkeun foto areal Ka'bah naon kosong naroskeun ka ditu. Cete nyaan kitu ieu teh. Ieu abdi cenah di lantai pangluhurna. Ku abdi dipotokeun ternyata muhun. Ditutup we Pak. Ditutup. Nauzubillahi min gara-gara kunaon ieu? Corona. Kolorna. Matak bahaya teh kolorna teh eta. Nyenengnya matak kade ieu virus kolorna teh. Mama kade. Da ai bapak mah aya geus kawin sok diteangan kolorna teh ku si ibu. Bu. Teraskeun. Naon cenah Bu? Salat. Kita Bu yang jadi petani nih. Urang jadi petani bisa jadi gara-gara corona pan akhirna ekspor terada hese khususna ti Cina nya teh harga pare ece naik jadi sakilo 2 juta ai panen menang 100 ton berarti kan harita keneh naon beunghar menang duit langsung sabaraha miliar. Tapi iya si Ece gara-gara soak ningali duit miliaran gubrang paeh harita keneh. Jadi teu beungharna. Maksud abdi naon? Lamun teu salat rugi geuning beunghar teu jadi ari maot mah. Terus orang pacari simpatik supaya dicoblos ameh jadi pejabat ngaluarkeun duit gede. Malah anu sagede panto ngaluarkeun duit nanti. Dikaluarkeun dibagikeun naon? Duit ameh dicoblos. Ai der teh pelantikan, gubrag paeh jadi henteu jalma gedena. Teu jadi, matak lamun teu salat naon? Rugi da maot ngadodoho ka urang. Betul Bu? Matak sakali deui pokok penting naon? Salat khususna nu 5 Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah. Aing mah ditungguan teh eueuh. Sigana kurang tarik maca Qur'ana. Maka teu semangat. Siap? Ya. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam innani sa'nyana kami anak tegasna kami Allahu eta teh Allah saur Gusti Allah la ilaha illa ana anu teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganna illa ana kajaba kami saur saha Allah. Maka ada perintah fa'bud kudu nyembah anjeun ni ka kami wa aqim jeung kudu ngadengkeun anjeun as-salata kana salat li dzikri dalam rangka eling ka kami saur Gusti Allah. Salat pokok lamun jalma geus hebat salatna bakal nikmat Pak. Makanya banyak wali-wali Allah yang begini. Orang soleh wali Allah itu kan ditunggu oleh surga. Tapi wali Allah yang ahli salat itu nanya sama Allah, "Ya Allah, kira-kira di surga teh aya salat henteu?" Wali Allah manaon?
kira-kira di surga aya salat henteu kunaon bakating ku karasan nikmatna naon salat ari urang mah hayang asup surga teh supaya teu kudu Salat. da di dunia na salat jadi naon jadi beban betul mata hese boro-boro berjamaah tapi nggak apa-apalah belum bisa berjamaah nggak apa-apa nu penting mah saripuh kumaha ge naon weh salat nah dia mah udah sokat tutuluyan model kieu aya sok aya santri salat subuhna teh jam 7 Subrang. aya teh bro cicing dinu poe seri tari salat subuh beurang rumasanya ayo pokoknya tenang. Tapi kan saya punya dalil salat subuh kodo itu ada dalilnya. Jadi santri itu ya ada ngaji. Apa dalilnya? Dalilnya Rasul juga pernah. Rasul juga apa? Pernah. Satu waktu Rasulullah di perjalanan dakwah bersama Bilal bin Rabah. Rasulullah itu ngantuk, tapi sakedap deui subuh, hanya sekira-kira jam 2-an meureun lah gitu. Ai cek Rasulullah teh kieu ka Bilal. Bilal, ngantuk menyerang saya mau tidur. Saya ini tapi khawatir subuh kesiangan. Ai cek Bilal, ya Rasul, nanti saya bangunin. Rasulullah kulem. Ternyata gawatna Bilal na oge kasarean sarua. Bilal ge naon? Kasarean. Bagi eta teh dina guha lah, tapi guhana henteu guha kos di urang teu. Guha maksudna aya caket naon dina aya nu lowong di antara batu jeung batu gitu. Maka terus naon? Begitu panon poe keluar karasa ngajeletot panas. Maka Rasulullah gugah Bilal geuning ieu geus beurang. Cak Bilal naon? Ya Rasul, apa yang menyerangmu juga menyerangku. Jadi akhirnya apa? Akhirnya terus sholat subuh tapi naon? Kodo. Tapi santri ge osok gitu. Kan memang jumlahna nu beda. Jadi Rasulullah sekali urang naon? Sering. Tapi memang aya syariatna. Tapi kalau mau begini nih santri nih. Rasulullah itu ketika kesiangan itu sama Bilal mau sholat subuh kodok, Rasul itu nyuruh Bilal azan. Sok arek santri sholat kodok adan heula sia. Kurang adan heula. Da anggar masing sholat kodok oge sunah naon heula, azan heula. Buktina Rasulullah nyuruh Bilal naon? Azan. Tapi kan pakai dalilna naon? Tapi kieu dalilna cenah. Yo, imam 4 mazhab. Imam 4 mazhab, 3 mazhab itu Hanafi, Maliki dan juga Hambali itu tidak menyebut kunut subuh itu sunnah. Yang menyebut kunut subuh itu sunnah adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan di sidang kira-kira ku Imam Maliki. Syafi'i kunaon geuning anjeun naon? Kunaon anjeun geuningan nyunnahkeun kunut dina salat subuh? Kata Imam Syafi'i begini, kira-kira Pak, hari puasa Senin Kemis, kira-kira Rasul unggal Senin jeung Kemis puasa wae henteu? Jawabanana nya henteu. Rasul kadang-kadang puasa, kadang-kadang henteu dina dinten Senin atau napi Kemis. Pertanyaanna kieu, apakah itu terus sunnah sampai hari kiamat? Ya tetap sunnah. Kunut Rasulullah subuh teh ngan sakali, maksudnya pada musim sakali, samusim. Makanya Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh teh sunnah karena Rasulullah pernah melaksanakan. Maka itu tetap jadi sunnah sampai naon? Kiamat. Sampai kiamat. Sarua cenah. Sakali Rasul kodo atuh urang ge kodo terus. Tah eta teu balegna cenah. Makanya Bu, ngaji teh pan kudu bener, ti tauhid, terus fikih kanggo syariat, maka kudu dituturkeun ku tasawuf. Lamun fikih wungkulnya cali weura. Wis komo geus mengake dalil man adroka rakaatan faqad ada. Jadi salat maghrib salat asarna teh jadi jam genep. Sabab salat maghrib jam genep 10 menit.
Kunaon mu penting mah manggi sarokaat. Begitu geus sarokaat Allahu akbar azan maghrib padahal manehanana sarokaat salat asar keneh. Tapi memang bapak jeung ibu ulah kudu nyalahkeun sabab sok mati lah santri masuk ngadaranil. Nauzubillahi min atuh ibu ge bapak pamana kasiangan atau repot geus nu penting mah naon we salat aya can bisa mah naon berjamaah. Kiai ajengan geuning hebatnya berjamaah. Saya mau jujur Pak, ajengan kiai imam melanggar imam musola itu sebetulnya mah lain getol-getol teuing berjamaah ngan era ku jamaah. Bener Pak abdi ya pangrudet-rudetna terus wibawa mah ya pangrudet-rudetna Pak lamun di masjid geus gogorowokan wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Bari na hatena teh naon goblok can datang keneh eta pujian teh kitu. Eta ajenganana rudet hatena teh. Watak abdi geus sok kitu mun ka santri teh. Geus nyaho sia teh geus naon geus beurang gitu mun lohor. Hayo keneh pupujian mata kadinya teh. Cing mikir atuh sia teh ieu teh geus beurang tinggal komat atuh can datang aing oge bari geus kudu terempuh mah. Dan memang pangrudet-rudetna jadi ajengan gitu. Nadenya jamaah pupujian bari jiga nu ngambek gara-gara urangna can datang Pak. Ieu rahasia, nu eta sing hidang manehnya. Lamun kira-kira can datang terus geus rada beurang mamun lohor atuh geura komat. Meh teu ieu mangkaning kagok eta teh pan ai kagok mangarana ge kagoknya. Halo. Berja mah. Sok tara. Mun hoyong berkahnya berjamaah. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla bahwa kapungkur dina waktu naon wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nas sateuacan Nabi Ibrahim ngarenov Ka'bah. Itu kan Mekah teh sepi nu mawi harita Siti Hajar hoyong ngaleueut wae kanggo saha kanggo Ismail manihara resek tapi saentos kitu Allah nyebatkeun wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Jadi Ka'bah Baitullah kisaran kota Mekah masabatan linnas jadi tempat kumpul jalma-jalma. Komo ayeuna jadi tujuan komo haji kira moal kirang 3 juta umroh selalu rame tiap hari orang yang tawaf orang yang sa'i selalu rame berjamaah penuh kapasitas kurang lebih 500.000 sampai 700.000 kapasitas. Ayeuna teh nuju di Agungan Masjid Haram nuju di Agungan itu hoyong tiasa nampung jamaah sampai 1,5 juta. Jadi berjamaah penuh nu matak diberkahan ku Gusti Allah. Maka urang dieu ge mun hoyong berkah sing daek ngamakmurkeun masjid salat berja insyaallah. Ulah ieu malah ai kana adzan masuk kan sok kana speakernya. Iya kira-kira mun adzan di masjid di dieu mana masjidna teh? Kalau ditunya mun adzan di masjid di dieu kana speaker kan? Eta model kaserang kasawah, aya kaserang Banten menjual kadenge. Model kasawah ka kebon kadenge teh sorana. Tapi nahanya karena saralat sok api-api teh kadenge. Leres? Betul? Allahu akbar nyalse ngopi bos ngopi. Udah urang mah eta salat teh jadi beban
Pandititahna ge ieu lamun datang waktu salat urang kudu alhamdulillah. Ai urang komo budak ngora kakarek ge ngoceh kopi teh jetrek urut Allahu akbar nyir euy geus adzan deui. Jadi lain alhamdulillah jadi nyir euy. Betul anjir euy eta teh kitu. Anjir euy. Gara teu kaop aya jeung budak teh. Mata urang mah eta tah can menikmati akhirna aya daek berjamaah pedah dicare ku keamanan atau dititah ku kolot. Mata mangkat ka masjid ge puraga uninga puraga lah aing mah teh nyaho puraga bahasa Sunda pan aya puraga tambah kadenda nya aya nya teu gawe urang dieu mah teu dah lain tuban lain ieu mah lain tina YouTube ieu mah pan tina Sunda bahasa Sunda teh sing bener puraga oh Sunda Cianjur naon jabring si urang Cianjur jabring si jabring heuh nyata bangunna mah kitu nya hegae teu naon hegae urang Cianjur kan kitu nya sok aya hegae jeung nyeta gitu bangun nama aya bangun namanya padahal sepertinya itu terus nu keren kuningan dari Sunda kan dibayanya aneh eta kuningan kateo cenah apalan kalau itu udah urang Cianjur ke bahasa Sunda nanti anggar we bingungnya padahal madu abdi we urang kuningan atunya hola dongkap sumping nya kudu dibedakeun sumping jang batur dongkap jang sorangan ajengan iraha dongkap lain dongkap sumping beres matak tulisan ge aya ge wilujeng sumping moal aya wilujeng dongkap bener nyebunya peuyeum sampe dagangan ti rancap purut dijual 2 saduit dibungkusan daun waru dituruban daun jati eta katuangan anu ompong nyabunya ayah nu kitu dari pohon cuy Cianjuran abdi teu penting harta Cianjuran tapi man sok aya da kapungkur mah klenengan teh tuh eta klenengan teh eta teh awal mula Jaipong itu terbentuk tahun 70-an tuh aing mah Jaipong nya mah sejarahna cicih cangkurileung mun di kuningan mah ngaranna teh lain cangkurileung manuk teh manuk pedet ngaranna teh kada sok tetet pedet matak eta teh cicih pedet halo Bu aya ucap paribasa rapku padung lapku lemah katuruban tanah beureum 7 lapis moal waleh cuman teh kanu geulis mah naon dari iya nyamuk jung nangtung asal lanjung gek diuk asa tiguling aduh alah ieu Bapak hajat kapayuna ngan ieu mah nu hajat udah malam tak anu nyawer nya Bu halo naon cenah berjamaah orang berjamaah wis pahalanya kan tahu kita besar Pak lawan cek Habib saya mah Solet limang waktu ayo pada jogo jamaah ning masjid ajak sak keluarga ganjarane slawe celengan suwarga malah iso dadi pituli Qur'an salli wa sallim iman ala Ahmad Allah ulah seuri pada memang gitu Habib Syekh mah halo dalam rangka syukur ka Gusti Allah dina Quran surat Luqman teh aya
anishkurli wali walidaika ilayyal wa anishkurli wali walidaika ilayyal masjid. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ada perintah Allah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Betul? Di dalam satu hadis Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan bahwa syukur kepada Allah yang paling pokok adalah mendirikan sholat. Syukur kepada kedua orang tua adalah mendoakan orang tua. Makanya ditanya, ada sahabat nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apa amal yang terbaik setelah sholat?" Yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Baru yang ketiga, urutan pertama adalah sholat, urutan kedua adalah berbuat baik kepada orang tua, urutan ketiga baru jihad fi sabilillah. Komok nu artian jihad teh perang wae, sia teh geus gawe kumaha ka kolot, ngadegkeun salat na geus kos kumaha, jol-jol jihad we milu perang, aipek mapan hayang minta balik. Betul. Alasanna naon? Hayang tidur tenang, hayang bisa dahar, kumpul jeung keluarga. Pokna teh kitu, ai baheula pokna teh Pancasila togut, Pancasila teu bener, picilakaeun. Kafir, aya-ayeuna karasa meureun, riweuh menta naon? Balik. Nauzubillahi min dzalik. Makana ngajina kudu beres. Ulama-ulama kita yang lebih alim daripada kita, mereka setuju dengan Pancasila. Mereka setuju bahwa tinggal ngesian ieu naon Pancasila ku hukum-hukum Allah, lamun memang rek naon rek ngasubkeun aturan-aturan Allah secara umum. Tapi kan sebetulnya sudah ada di dalamnya aturan-aturan Allah, karena memang yang menjadi dasar salah satunya adalah kaulnya, pendapatnya para ulama yang termasuk wali-wali Allah. Alhamdulillah. Maka ibadah naon? Salat nu 5 waktu pokokkeun. Insya Allah. Besok berjamaah. Besok tara. Dabdi ge sakapeung. Tara hayo wae berjamaah. 5 waktunya. Jadi dari waktuna atuh. Mata, saya mah jarang sholat tuh. Wih, mana sholat kewajiban? Sing sering sholat teh. Atuh lain ge, ainu sering mah lain ge naon. Lain ge kewajiban. Da ai sholat mah kudu naon? Kudu jarang sampai sapetingan 5 waktu. Betul. Betul? Kan tapi kade ieu mah 5 waktu 5 poe. Usolli fardul maghribi Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu balengka. Nauzubillahi min, usahakeun berjamaah. Pinuhan masjidna ramekeun kudu maca Quran. Numar masih barudak komo nu ngarora sing daraek ngaji leres daek ngaji ulah pedah keur ngola tuluy baong aipokna teh lah cenang kewe insapna teh geus kolot leuheung mun nepi ka kolot ari geus lain abdi nu ngomong paeh ta ieu sih mah leres. Jangan ada istilah kata kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, masa tua tinggal bongkoknya. Muncek almarhum nyapanya beda rupa-rupa mau balik TV
Halo. Halo. Tapi kan kuduna make pepatah Cina. Sarua nu sok diceramahkeun ku Pak Zainuddin teh naon? Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Halo. 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 Kita ini kan harus menjadi seorang yang siap dalam menghadapi tantangan zaman. Makanya berfikirlah kita di pagi hari, bekerjalah kita di waktu siang, makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Berfikir di waktu pagi artinya kita mesti belajar sejak dini. Kalau punya ilmu, maka kita akan bekerja dengan baik di siang hari. Ketika makan di waktu sore, berarti kita masa tua tinggal menikmati hasil. Tidurlah di waktu malam ketika mati dalam keadaan tenang. Kalau pagi tidak berpikir, alamat siang tidak bisa bekerja. Kalau siang tidak bekerja, sore mau makan apa? Kalau sore kita tidak makan, alamat malam nggak bisa tidur. Betul, aku doa betulan Pak. Betul Pak. Betul. Makanya awali dengan apa? Berjamaah. Bahkan Rasul sampaikan menyebut muru auladakum bis sholah. Titah budak aranjeun salat. Wahum abna'u sab'i sinin. Bari budak umur 7 tahun. 7 tahun kudu dititah salat. Mun 10 tahun teu daekeun salat maka wadribu geranaon cepret. Ngan masalahna ayeuna mah mun dicepret teh dilaporkeun. Jadi nu masalah teh kolotna. Betul. Sekarang kan lagi rame banyak orang guru gara-gara ngegebuk budakna laporkeun. Arulin sisi Walungan Paralin tersangka, betul. Ini kan masalah Pak. Guruna nu tersangka nu susur sungai teh anu di wetan. Itu juga kriminal kelas mana di garundulan. Ai koruptor sareuri. Betul. Ini kan ironis, lucu. Nauzubillahi min mata bentukna kahiji kunaon ku salat bari ulah eureun ngaji salat berjamaah. Bu keraskeun tundunya cenah sarapen teu capek gitu capek teu. Sudah tinggal cicing ceumannya bari nunutan. Makanya usahakan berjamaah. Tapi aya ieu mah daek mangkat berjamaah pan deui wae. Pan sok di era-era tak kuah haji nu lagu India teh ya. Sawan kamahina paban karisor jiara de jomere hese jasiban mana jemor saban ka masjidna manehna karek jol apan telat wae gara-gara kasibukan mopohokeun pangeran kakarek apanya eueuh harti lagu eta teh kitunya padahal mah dah teu kitu ieu tapi nya mending masih mending di hartian kitu daripada lagu nu eta teh pan di hartianna teh kana randa aya apanya ayanya maksudna teh ya saban ka manehna datang teh sore-sore datang teh sore-sore gara-gara Nyai Randa akang bethayang sohor aya Randa pada getur gede panglipur hate pinternya apa pinter nutu pinter nyekel halu dah baheula mah pan can aya mesinnya punya jadi sok
nyarep penghalunya batak pala linter nyarep penghaluna Nalisungnya. naon aing mah seuri asa biasa wae eueuh pika seuri berarti ieu sirahna nu kotor minyak kalah halu teh naon nutu ayeuna mah tapi da tara Naruto nya cenah kali-kali paling ditutu lah cicing budak untung dengar riun alhamdulillah. Nah maka Pak kunaon geuning salat pokok sabab lamun jalma bener salatna bakal jadi jalma anu tawadhu, bakal jadi jalma anu alus hubungan jeung Allah, alus hubungan jeung sasama makhluk. Amin. Hadirin saudara-saudaraku yang budiman, para pemirsa TV One, ini tuh TV One ya Pak ya. Karena memang AA sekarang teh jarang di TV Pak, paling kalau di TV ya TV One, betul? Betul tidak? Ini acaranya kan ILC ya, Indonesia Lawyers Club. Ibu-ibu tengah nyahoeun sudah. Tara nonton. ILC apal Pak? Lalu debat ya nanti piwan. Bang Karni. Bang Karni. Bang Karni apa kieu ngomong? Berbeda. Di bala ada cinta. Bahkan di sanalah ada kehidupan. Tamsa lesma. Kata Mahatma Gandhi, Sada asmaning. tokoh nasional India. Kita rehat cecegak. Ada Karni Ilyas begitu. Maka kamari ke pemilihan jang moderator debat capres cawapres teu kapilih. Da bakal lila atuh. Halo Ibu, pengen jadi orang bahagia tidak? Pengen jadi orang bahagia tidak? Pengen jadi orang yang tinggi derajat di hadapan Allah, mau tidak? Mau dong. Padahal mah kita teh prakteknya dalam sholat sudah dilaksanakan ya. Sholat kita kan diawali bacaannya mulai takbir, menyebutkan, menegaskan, ikrar bahwa Allah itu maha besar. Berarti mafhumnya kita ini kecil. Sehebat apapun kita adalah makhluk yang membutuhkan Allah. Betul Bu?